Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patepang sareng Kang Dagol. Mudah-mudahan ya sadayana aya dina kasehatan tur dilancarkeun dimudahkeun dina sagala rupa ka pakasabanana. Amin. Mangga kasadayana caraketan dongeng tilu jawara bagian ka-7. Kakocapkeun si Jalu jeung Nyimas layung sari teh geus daratang deui ka saung teh. Katingali di dinya si petang mah keur lelempangan we, malahan mah jiga anu keur beberes di sabenerning eta saung. Sanggeus sababaraha lila si Jalu jeung Nyimas layung sari teh leureuh satuluyna. Si petang teh nyarita, "Aduh, Jalu tadi teh aya naon sabenerna? Kadengina teh jiga aya tarung-tarung sagala rupa. Aya naon sabenerna ieu teh?" "Hah, nya kitu teh we Kang geuningan aya we. Aduh, aya jalma anu kamari ngaganggu ka Nyimas teh geuningan. Kamari megat deh, kamari kajadian teh gitu. Tadi megat deui itu tah Kang." "Oh, gitu. Terus kunaon atuh eta teh make tika kitu wae megat-megatan mudah-mudah gue ka Nyimas. Coba atuh sugan Nyimas aya naon salarasna ieu teh?" Ditanya ku si petang samodel kitu. Nyimas layung sari anu memang ge samemehna arek nyaritakeun kana kaayaanana tuluy manehna cumarita. Dicaritakeun ku Nyimas layung sari, manehna teh sabenerna mah asalna mah cicingna teh di lemur we sakumaha biasana. Tapi lain di lemur anu deket ka eta leuweung, di lemur sejen anu pernah nate aya di sisi kota. Satuluyna manehna nyaritakeun yen aya hiji menak anu resepkeun ka manehanana. Ari enak menak wae mah cenah resep teh nya sabajarna teu naon. Mana anu jadi matak pika keheuleun jeung nyeri hate teh eta jalma anu boboheun ka Nyimas layung sari teh. Nyata-nyata jalmana anu geus kolot malahan mah geus boga pamajikan leuwih ti 3. Dicarioskeun Nyimas layung sari teh arek dijadikeun pamajikan anu kagenep sagala rupa. Aduh, lebar pisan atuh Nyimasnya. Lamun Nyimas kudu dikawin ka jalma anu geus kolot, coba aduh eta cenah geus boga pamajikan tika ku boga 5 meureunnya ari kitu mah. Awak dijadikeun kagenep mah kitu meureunnya. Kadenge si petang nyarita, satuluyna Nyimas oge ngawaler. "Tah kitu pisan Akang, jadi kuring teh sasaat kakaburan kanu kalebah dieu teh ngahindarkeun eta jalma nu dur jana teh nganorok aya geuningan manehna teh ngirimkeun anak buahna sugan meureunnan supaya newa kuring tika diudag-udag tika dia sagala rupa pan." Kadenge tuluy si petang nyarita deui, Tenang Nyimas, ayeuna mah Kang Petong bakal ngabelaan. Sanajan cenah kamari Kang Petong teh yo iyo sukuna ukur tatu ayeuna mah geus karasa aya guna jeung mata kitu tah. Iyo suku teh geus rada iyo ayeuna mah yo. Malahan mah tadi mah geus dilatih luncatan sagala rupa jeung manguna mah lah geus tahun deui geus cager deui sakumaha bihara-bihari kitu. Kadenge si Jalu nyarita, "Oh Kang, ari kitu mah berarti Akang teh geus cager deui nya." Jalu euy." Nya atuh syukur alhamdulillah atuh Kang ari kitu mah Kang." Dari suku mah manguna mah teu aya nu misalah atawa nu potong, rarasaan we somplak jeung nyeri teh. Manguna mah kur tibang popor, sabaraha kur sapeuting oge geuning ieu geus karasa aya geunahna. Nya atuh ari kitu mah syukur pisan Kang. Ari eta si Acung kumaha Kang ayeuna? Eta mah tanya we tuh ayeuna mah geus kadugakeun diuk segala rupa. Cenah mah tibang eta hungkul nyari awakna hungkul, manguna mah ari cangkegna mah eta geus bener ayeuna mah. Ku Cung kumaha tuh Cung ayeuna Cung? Nah ya nama kurang teh rada genah Kang, aduh
cangkengna teu pati cara kamari teuing asa somplak asa duh ngagi celek kamari mah. Ayeuna mah aduh tibang nyari awak ti beubeut meureunnan. Tapi da bangun mah 2 poe 3 poe ge geus bisa. Kumaha naon teh sabihara hari deui geus cager bangun mah. Kitu cenah ceuk si Acung teh deui. Nya kitu alus lah. Alhamdulillah atuh ari kitu mah anjeun oge Acung. Tapi ieu Mas, mana geura beas teh, hayu urang sanggukeun urang asakeun. Urang mah geus lapar ieu tadi candi kadaharan candi asupan sangu. Karak tadi we meureum kui meureunnan tah aya di kolong di dinya. Nya Kang, urang teh aduh hampura nya teu boboro kana ngasakeun ieu kadaharan. Kumaha we jeung kakak hayu urang bantuan. Nya atuh Kang, mangga Kang. Sanggeus kitu mah, Nyimas layung sari teh buru we pakpik popolah di dapur. Malahan mah dibantuan oge ku si Jalu jeung si Peteng teh. Ari si Acung mah kitu we tibang nempokeun sabab manehna masih keneh ngarasa cenah awakna rarikeun keneh. Kocapkeun di tempat anu sejen aya 2 jalma anu nalung ti kue nelek-nelek kana ngaku lampahna kaayaan si Jalu jeung sapara kanca anu eukeur cicing teh di saung. Eta 2 jalma teh anggota gorombolan rampong teh anu samemehna anu ngasok ngaganggu di lemur pasawahan teh anu keur naluntik kana kaayaanna si Jalu sapara kanca. Sama samemehna maranehanana geus nepungan anu disebut mangkalong teh cenah. Malahan mah geus tibadamian poe eta ieu gorombolan si Kalong jeung ditamahan deui ku gorombolan ti Gunung Giri luhur teh arek nyerbu cenah mere serangan cindak nama meureun arek babales ek nyeun balasan sabab samemehna anggahota kelompok Giri luhur teh geus kapateni ku kaayaan di lemur pasawahan teh. Satuluyna aya deui salah sahiji jalma anu ngadegetan ka eta 2 rampong teh tuluy mah nyarita. Kang Kalong geus di tempat anu ditangtukeun anu dijanjikeun kamari kumaha cenah kaayaan aman tah di saung teh. Aya kaayaan di saung mah sakumaha biasana bagoda mah masih keneh taeun lah bisa diungkulan ku urang. Terus kumaha cenah cek Kang Kalong? Akang jeung Kang si Akang deui urang-urang ka itu cenah ngariung kula ayu. Kitunya hayo tuh vlog urang ini teh lah urang tepoan heula Mang Kalong cenah menta urang ngariung kula ka ditu. Ayo urang mah urang ngilu wae ayo. Ayo. Satuluyna 3 jalma ari di tempat panyumputanana rek nyampeurkeun cenah kana anu disebut si Kalong teh di tempat anu biasana osok dipake reureuh. Arek nyusun strategi meureunnan kumaha prak-prakanana engke arek ngajorag ka eta saung. Kakocapkeun di saung opatan keur balakecrakan we keur dalalahar. Malahan mah si Peteng mah meuni camuilan we barang daharna teh. Jiga anu kokomohan sabab meureunnan aya kana sapoe sapentingna encan dahar anu bener. Si Acung oge manehna geus kadugaeun dahar sorangan malahan mah sarua di herbogna. Nya kitu deui Nyimas layung sari jeung si Jalu sarua sabab manehna komo. Tadi isuk-isuk geus inget mumampah ka lemur teh malahan mah sempat tarung atuh meuni karasa pisan laparna dibere sangu ka bakadaharan samodaya kitu teh kabehanana teh mat pating larewog paronyo pisan. Dahar dina waktu eta sababaraha waktu kaliwat di tengah-tengah keur balakecrakan kitu teh si Jalu mah ngeunikeun kana daharna kareret ku si Peteng tuluy manehna nyarita. Ayo Jalu maneh kunaon dahar kalian dituluykeun padahal mah pieu juga anu ponyo pisan barang dahar teh nah kunaon teu nah atuh aya keusik kana sangu. Henteu Kang kuring mah hayang inum heula ieu rada kabuhulannya saeutik ceuk si Jalu bari tuluy manehna kuliang hanyat muru ka dapur nyokot cai jeung nginum sacukupna. Sanggeus kitu mah manehna nyamperkeun deui bari tuluy nyarita.
Nah, Kang, kuring mah daharan ditulikeun deui. Ayeuna mah hayang ngasuh heula dihareup. Aya naon ieu teh sebenarna? Teh naon Kang, sok we kuring mah hayang eta heula duh. Ieu beuteung ieu di taun teh meureunnan disakalikeun teuing barang daharna jadi aduh rada ya nyalinyit gitu Kang. Wah, kok gaya tuh ada kuring mah pasti keneh hayang dahar keneh yeuh. Kitu cenah ceuk si peteng teh. Ari nyimas layung sari jeung si Acung mah ngan ukur ngareret we bari nuluykeun kana barang daharna. Kocapkeun si Jalu manehna tuluy we kaluar tina saung malahan mandiuk ditepas. Nempok bangun jauh panindeungan satuluyna mah teh cengkat bari rada nyarengeh. Malahan mah kadenge manehna ngarewas ngomong kegeredengan sorangan. Hae jika aya anu perkara anu keur nyurigakeun ya. Satuluyna si Acung ka jero deui malahan mah bari nangtung acan manehna ngomong ka si Peteng. Kang Petang, lamun bisa mah buru-buru daharna jeung buru-buru nginum bisi kabuhulan jika nama aya nu ngajak latihan olahraga ieu. Aya naon sebenarnya ieu teh? Ari cek kuring mah jika aya nu bakal datang jeung ngajakan latihan pencaksilat ya Kang. Naon saha kitu? Ceuk si Peteng bari satuluyna manehna ngeureunkeun kana daharna. Malahan mah tuluy nginum deui. Terus nyampeurkeun kana kaayaan si Acung teh hampura. Kaayaan si Jalu teh anu geus kaluar deui cicing di hareupeun saung. Teu lila nyimas layung sari oge meresan kana daharna malahan mah turun nuturkeun deui. Nyampeurkeun ka si Jalu anu ngabada gawe di buruan saung teh. Kan Jalu aya naon salarasna? Kitu cenah. Ceuk nyimas layung sari teh. Duka aya naon ya. Tapi urang tungguan we jika aya anu rek datang ieu mah. Teu lila tidinya. Bener wae. Di lebahan tengah leuweung aya sababaraha jalma daratang sama ketapa karangna. Kalau dek jarangku gede marake baju pangsi hidung ngalut ngabandalet cenah nyamat nyatang pinang nyamperkeun ka eta saung. Sanggeus rada deukeut salah saurang anu awakna jangkung badag malahan mah katingali camprosan pisan jeung sababaraha urang anu sejen anu katingalina mah enggeus teu bireuk deui tuluy si jangkung badag anu pangharepna teh nyarita. Anjeun teu sangka jika anu geus sadia arek mapagon aing. Teu sangka aranjeun boga pirasat anu kuat oge. Ceuk eta jalma ngomong ka si Jalu saparakanca. Tidinya kadenge si Peteng nyarita. Nyai Nyimas, ieu lain jalma anu sok kudag-kudag teh jeruk. Nyimas layung sari tuluy nyarita. Sanes Kang, ieu mah duka saha, tapi asa-asa anyar pinangi, tapi jika bangun nama rek ngajora ka dieu, tapi saha atunya? Kadenge si Jalu nyarita. Lain Kang. Ieu mah lain anu kamari ngaganggu ka Nyimas, tapi jalma bangun nama ngorombolan rampok anu pernah papangitan di sisi leuweung anu deket ka kampung pasawahan teh Kang. Tapi tuh nu tukang itu mah tuh asa-asa wau tuh. Henteu ari wau mah tapi asa pernah nenyok gitu tah. Eta Kang. Arek ieu mah banguna arek yen baletungan ka urang da meureunan aya babaturanana anu teu kapalastra tapi da lain ku urang eta mah da aya peso teh anu nyamer nya mun teu maranehan ananya cungnya. Duh, si Acung mah gering kata heulo. Kumaha Kang? Sok pahilinya Kang, si Acung jeung si Jalu. Teu kunaon teh sok pahili wae. Atau telakan heula memeh diomongkeun teh karak we omongkeun. Sok teu kasih beureun teu kasih beur tapi na aduh lah gitulah pokona mah sok salah wae ngomongna. Satuluyna kadenge gegedug rampong teh nyarita deui. Nah anjeun kalakang barangkong kitu cenah arek ngabangjakeun kuring sarerea nah ngalakang barangkong wae kitu mah. Ulu pegudi pokok saha nu butuh da kuring mah teu ngayakan teu ngundang dia. Kadenge si Peteng nyarita.
Salah sahiji anggota rampok anu sajan tuluy nyarita. Kang, ieu mah ulah dia Kang. Ulah diajakan ngawangkong. Hayu atuh, arek diraponan. Per urang teh arek menta balitungan lain hayang buburu males mati babaturan urang teh. Tapi ge nya. Ayolah. Ayo dulur, urang serbu. Berbat, seak. Anggota rampok anu jumlahna walasan teh 3 prajurit anu arek nyerang, arek tarung, arek perang dina pakalangan. Serbu gitu cenah di antara anggota rampok anu pating jorwok mere sumanget ka babaturanana arek nyerang ka anu tiluan di hareupeun saung. Aduh, alah, tepugu-pugu ieu teh ngadeakan tarung. Keun ayolah. Lalu seorang urang ge. Kitu cenah jeung si Peteng teh. Ayo Kang lah, urang raponan Kang. Ayo. Si Jalu ningkah ka belah atuh, sedengkeun si Peteng ningkah ka belah kenca. Ngabanggi pakalangan. Atuh anu nyerang teh kabanggi jadi 3. Sawareh ka tengah murug ka Nyimas Layung Sari, sawareh deui murug ka si Peteng, sawareh deui murug ka si Jalu. Kocapkeun si Peteng, manehna anu tadi geus narogas kana bedogna, langsung we eta bedog teh dikeluarkeun tina sarangkana. Dina kuda-kuda anu sakitu panceg jeung kuatna, manehna tuluy ngulit-ngulit kana bedogna, nangtang ka musuhna. Seak musuhna teh katuluyna ngembatkeun kana bedogna. Ditakis ku si Peteng. Seak deui nu sejen narogas kana bedogna, tuluy ngahembatkeun deui ku si Peteng mah tuluy ditakis deui, tuluy maena nyingcep mundur ngahindarkeun tina serangan-serangan anu aya anu datang ka manehanana. Sababaraha waktu si Peteng mah cungcat-cincet we nakis jeung ngahindar kana serangan-serangan ti musuhna teh. Tapi tina sababaraha kasempatan manehna bisa nyebetkeun kana bedogna geuna pisan kana sasaran. Aya anu beunang kana beuteung, nurih kana bitis atawa ngadek kana leungeun anu teu katangkis. Atuh 4 atawa 5 anggota rampok geus abor-aboran ku getih kakeunaan ku bedogna si Peteng teh. Geuningan teu sapira diraponan mah. Kos tuh haukna mah kocapkeun si Jalu dina pakalanganana. Manehna oge teu eleh hat-hat luluncatan jeung ngahindarkeun kana serangan-serangan anu ti musuh anu datang ti musuhna anu jeung hareupan ka manehanana. Sanajan lengor si Jalu henteu eleh rancing geus jeung henteu eleh bisa we ngaraponan ka eta jalma anu nyerang ka manehanana. Padahal mah eta musuh-musuhna teh make bedog atawa tumak sagala rupa. Dina haji waktu siot aya tumak anu nyamar arek nojos ka manehanana. Si Jalu ngagilek bari nyamperkeun ka eta jalma tuluy jebret. Eta tumak teh diparioskeun nangis kana bedog anu arek ngarah ka si Jalu. Sanggeus kitu cuk tangkisan jeung tonyokan keuna pisan ka eta anggota rampok 4 atawa 5 genep. Rampok sanajan diteunggeul ku si Jalu aya nu keuna kana hulu angat, aya nu keuna kana beungeut, aya nu keuna kana tonggong patik dak dikduk we. Eta anggota rampok teh rarubuh ku si Jalu. Kocapkeun taruna Nyimas Layung Sari. Ari manehna mah tangtu wae ngagunakeun pakarangna mangrupakeun salendang atawa karembong anu dibeungbeuraptan teh. Hiuk-hiuk eta karembong teh diajunkeun ngahiuk bangbaraan di luhur. Jalma-jalma anu arek ngaraponan atawa nyamperkeun nyerang ka Layung Sari teh pada agak-agagan sabab pawur meureunan kakeunaan ku eta karembong. Salah sahiji jalma nyarita, hati-hati eta lain karembong samania bangun aya. Teu lila tina keur kituna syut eta karembong teh nyambar anu dibeungbeuratan teh ruruhitna ampir-ampiran we nojos kana eta anggota rampok tapi centreng. Eta logam atawa besi anu seukeut dina tungtung karembong teh ditakis ku anggota rampok. Tapi teh cukup ku kitu, eta karembong teh diayunkeun saturunna dak. Tilu anggota rampok kap sabet pisan palebah beungeut anu dina awak, aya anu dina suku.
katibanan ku serangan Nyi Mas Layung Sari teh cukup ku kitu. Nyi Mas Layung Sari oge lumpat dina gerakan anu gancang pisan nyamperkeun ka sababaraha anggota rampok tuluy ditengah tapi nangkis tapi diserang deui ku ayunan tajongan almatuk tilu anggota rampok geus darubuh we kakeunaan tibanan serangan ti Nyi Mas Layung Sari. Sakedeung oge eta anggota rampok teh geus loba anu rarubuh empokana kaayaan kitu kagedug anggota rampok anu nyata ngaranna si Kalong teh tuluy ngejorwok hop cacing jauh KBG hop ngadenge anggota kagedug rampok teh anu ngajorwok satuluyna anggota nu sajana oge caricing timbang agak-agagat bari masang kuda-kuda meureunan waspada bisi aya serangan ti musuh-musuhna. Dia kunaon make ngahopkeun pada mah kuring can aya kesang-kesang macan tapi geus sibuk kabudeureunkeun ku dia kitu cenah ceuk si Peteng teh. Atuh naon are maksud teh narek latihan atawa arek naon ngandenge omong-omongan si Peteng samodal kitu eta si Kalong anu jadi kagedua teh sembrut teh manehna ngarah ka si Kalong pisan. Sanajan si Kalong awakna jangkung badag jeung bangun nu berat pisan dina gerak-gerakana tapi samang-samangsa ieu si Kalong ngahiyukeun peureup ku si Peteng teh langsung ditangkis. Satuluyna peureup anu kencana nengal pisan kana hulu angeun eta si Kalong kasih Kalong. Sanggeus kitu dina kaayaan si Kalong keur rada tungkul cebet teh. Wah. Kadona pisan ieu si Kalong teh ditajong ku si Peteng. Ceblag ngajengkang langsung usek manehna kapiwaan. Ningali kana kaayaan anggota kagedung anggota rampong teh geus kapiwaan nu sajangan ukur cicing we molohok sabambeun kagedungna geus eleh komo deui lamun maranehanana. Aduh kasung haru ieu ngawarangkongna tapi nu kursa kitu oge nya tuh rame ayo si aya arek naon nah arek tuluy nyerang atawa arek tuluy kabur tah bawal mau arek kabur babaturan laing kitu cenah ceuk si Kalong teh betul kitu cenah ceuk si Peteng teh sok salah baca wae nyaksikeun kana kaayaan samodal kitu mah anggota goromolan rampong teh anu masih keneh rada jagjag mah tuluy marawa kana babaturana malahan mah aya 2 urang anu mawa ka si Kalong tuluy mawa kabur ka si Kalong ini ti eta tempat. Kitu nya Kang teu ujug-ujug daratang balik deui we asa teh pararuguh ieu teh ceuk si Jaluk. Uring oge heran ningali kana kitu nama rek naon daratang atunya ari teh pararuguh kitu mah baruk nama meurang urang teh saha si Peteng teh ya atuh. Bener Kang Peteng eta teh meureunannya gegedugna geus dikitukeun ku Kang Peteng kumaneh anu sajana si Peteng teh ya atuh. Ngadege pamuji teh si Jaluk sambeureuh kitu irung si Peteng teh menika asa beukah we geus nyalehkeun gegedug anggota rampung anu kur sababaraha keprakan. Satuluyna eta para anggota rampung teh ari dieu we ngajauhan ti eta tempat malahan mah geus teu katempo deui ayeuna mah. Tidinya satuluyna anu tiluan teh dariuk we di tepas saung malahan mah kadenge rekat-reketna si Acung oge nyamperkeun ka tepas hareup saung balik tuluy nyarita. Eta teh aya naon Kang? Jiga aya anu nanya rarangga dia rek naranaon nya eta tuh ku teu pararuguh datang ari geus dialehkeun ke gedung nama balik deui we tuh ditanya tuh ting mana jeung ti saha eta teh nya sebenarnya. Si Jaluk kadenge nyarita geus bogoh eta teh anggota rampok anu teh lemur pasawahan teh aning-cung tapi teuing eta kunaon datang balik deui teu pararuguh. Nah atunya mah kayak kitu jarema teh asa teu pararuguh pisan. Nyi Mas Layung Sari tuluy kadenge nyarita. Ngas kamaya atuh geus ararewa ieu ayeuna mah urang areuh heula ayo urang kajar wae. Kitu cenah ceuk Nyi Mas Layung Sari teh.
Atuh anu opatan teh maranehanana arulih ka jero deui saung ngaderehkeun kacape sanggeus tarung. Kocapkeun anggahota rampung anu geus jauh di tempat saung teh malahan mah geus cicing we di tempat nu lempar. Satuluyna gagadungna anggota rampung nyata si Kalong anu geus ayeuna mah sadar deui tina kapiuhanana nyarita. Aduh teu sangka kurang teh kalaka seserah kojor euy. Ngadatangan dengar cadas jadina teh. Ngadatangan mah pagala ari kieu mah. Teu sangka budak-budak ngelora teh dengan kitu kabisana euy. Nya Kang, sakitu teh bangun teh anak buahna. Anu ngaranna Ki Barja teh ya. Muridna komode guruna nya. Teu salah cok Akang ari kitu mah. Berenang urang teh ulah ngadeuketan nomor pasawahan tah malahan mah mun bisa mah ulah ngaganggu deui ka budak-budak eta tah nya geus ngadora keneh Kang. Aduh itu tuh baturan urang aya nu bangsek lah rupa. Aya sabaraha urang anu ketakakeunaan ku tatu. Katingalina mah lobaan Kang, aya 6 atau 7 urang mah. Aduh kumaha aya Kang? Ya kumaha deui ubaran biasa bisa-bisa ngan semet dia mah ulah rek ngaganggu deui tah ka budak-budak urang teh. Kajaba urang kudu geus papangihan Kang Jana ieu. Nah kitu ari Kang Jana teh naha tuh aya di mana ayeuna? Salahnya kuring mah keur di kota euy. Keur jeung dununganana cenah mah. Bangunna urang oge. Urang bagi 2. Saware urang nyamperkeun ka Bang Jana urang nuturkeun kana lalampahan Kang Jana. Tapi ulah loba teuing di kota masuk ka ciri lamun ngatuang riung komo ayeuna urang rek nyieun kaonaran mah saware aya di dieu. Nya maksud teh urang deukeutan di Kang Jana. Da dieu teu ge. Urang masih keneh neteuli jeung hayang males kanyeri jeung males bati we. Kaeta tilu pamuda tah malahan mah ayeuna mah kalaka ditamahan ku awewe tah aduh. Tapi ayeuna mah urang ini tuh laka panyumputan kayak gampang lah rancang anu satuluyna mah urang salamatkeun lah bisa nu udag ka dieu. Bangun mah anu udag mah moal aya Kang. Tapi hari reuh mah kudu jeung loba babaturan urang anu tatu deui tah paur itu tuh can saat cenah tuh si utung mah eta naga tatuna mun ada jero mata kage berturungan tuh Kang. Satuluyna eta gerombolan rampung teh ngalurikeun lalampahanana cenah arek muru ka tempat panyumputanana ka tempat anu biasa osok dicicingan ku maranehanana rek ngubaran tatu babaturan anak jeung ngareukeun kacape di saung Dimas Layung Sari. Dina kaayaan peuting dina kaayaan peutingna poe harita Dimas Layung Sari mah geus cicing di undakan saung nu melah luhur teh. Sedengkeun si Jalu si Acung katut si Peteng teh keur masih keneh ngarariung we malahan mah keur ngawalarangkong. Lain Acung atuh anjeun teh kumaha ayeuna teh geus aya karasana jago can penyakitna. Labuh teh ari cager mah teh acan Kang ngan ari jag-jag mah bangunna geus rada-rada ye aya naon kitu Kang kitu cenah ceuk si Acung teh. Lain gitu yo. Kapan ke urang teh boga pamaksudan rek kalampahan ka padepokan teh. Terus maksud teh lamun geus rada bisa jeung dineh mah urang nuluykeun lalampahan kitu ceuk si Peteng. Kadenge si Acung nyarita. Aduh hari kuring mah hayo-hayo wae da bangun mah diajakan lempang mah pisaeun ngan lamun aya tarung teh mah aduh acan dicoba ngan bangun mah peur ngajeng hak masih kene acan sakumaha bihara-bihari kitu Kang ceuk si Acung teh. Satuluyna si Jalu nyarita. Nya Kang ari kitu mah tuh ulah waka Kang cenah heula da bangun mah nyemas oge teu kabeuratan urang cicing di dieu mah. Ngan sabenerna mah urang teh peur ngariweuhkeun wae tapi jika mah bangunna teh kalaka
Aya batur mah ngerasa bungahan oge Nyimas teh. Tapi nama dipikir-pikir mah karunya enggak lamun Nyimas ieu ditinggalkeun atuh kumaha nya urang ajakan balabi wae kitu nya cenah ngilu kitu ka padepokan Pasir Wangi gitu. Kumaha atuh nya coba atuh Kang ku akang ngoroan jong teang ka luhur ceuk si Jaluk. Aduh alah ieu kuring mah teu wani kudu ka luhur mah sabab beneran pan eta mah aduh teu sopan lah kecuali di gorowan beneran. Kanya atuh maksud teh gorowan ulah diintip teu lila tidinya kadenge panto undakan luhur teh buka malahan mah tuluy Nyimas Nayung Sari teh turun malahan mah bari nyarita kuring teh sabenerna mah ngadengekeun tatadekan ngecan sare atuh aya naon sabenerna mah arek nuluykeun lampahan lain isukan kitu cenah cek Nyimas Nayung Sari teh bari diuk. Nyapisan teh kumaha atuh da meureunnan kuring teh boga apa maksudan tapi teteh ayeuna lamun ditinggalkeun kumaha ieu ti dieu ceuk si Jaluk. Kadenge Nyimas Nayung Sari satuluyna nyarita nya ari kuring mah sabenerna mah teu bisa nyaram jeung teu bisa ngagerakkeun kitu maksud teh samemehna oge da sosoranganan di dieu teh dan hari ningali kana kejadian nu katukang mah kahiji anu guna-guna kuring ayeuna geus loba mangihan kana tempat panyumputan kuring di dieu malahan mah geuningan saung geus tadi aya nu ngajorag sagala rupa kuring teh jadi hariwang kumaha bisi aya nu hantem-hanteman ngaganggu kuring kitu di dieu. Ngadenge omongan Nyimas Nayung Sari sama dari kitu satuluyna si Jaluk nyarita saya atuh teh ari tos uning sapertos kitu mah maksa teh kieu da kuring oge meureunnan ayeuna teh kaayaanana lamun ditinggalkeun teh mah teteh jadi hariwang jeung salempang jeung di ayeuna mah urang kieu we atuh urang sapa pait sapa manis urang ngiring we teteh atuh sareng kuring nya maksud teh lamun dina aya jalma anu nguna-nguna teteh oge si akang atawa kuring Kang Peteng atawa kuring atawa sararea we urang si dibelaan gitu teh kumaha ari kuring mah kumaha wae salaras nama ngan tadi nama mung nyusahkeun batur tapi katingali nama kuring teh keur kaayaan butuh nya meureunnan kumaha deui ayeuna mah ari kitu mah beuneunan geus sapu ayeuna mah isukan hayu urang ngruyuh urang buru ka Pasir Wangi yuk deui ayeuna mah Nyimas geus wae urang ngiru sadaya tapi urang meakeun heula beas kitu nya. Maksud aku mah gitu kan apa tadi barang teh urang teh kerak beli beas tika aya setengah karung segala rupa piraku rek dibawa mah tong berat kudu kitu atuh Kang ari beas mah urang ical deui we urang lironan deui di warung di lemur atawa nya urang canak we supaya jadi bakal di jalan gitu Kang. Tapi oge atuh hayu tapi kumaha cung anjeun lamun isukan arek nuluykeun lampahan nah geus kuat atawa henteu keke Kang kieu atuh Kang saheulaanan urang nungan si Acung mah urang cicing heula we bari meakeun bekal terus dinya asal poe 2 poe mah tapi da bangunna mah rampok nu tadi beurang mah moal ka dieu deui tapi paling lamun kuring rada khawatir rada hariwang teh mah biasana teh anu nguna-nguna si Teteh Layung Sari ye paurna teh mawa balad anu loba kitu tah Kang. Nah kitu anjeun juga anu sieun ujung-ujung anu ngimir nah arek lompat samemeh tarung ieu teh lain kitu Kang tapi pan urang teh kudu ceuk kolot teh mah sing asakti dimangan cenah bisi goreng balukarna gitu Kang. Jadi bingung atunya aik nuluykeun lampahan bisa wae ada cicing di dieu bisa wae kumaha atuh pan urang teh ngadung teh jang badami kieu Kang lah ai ningali kana resiko mah kitu-kitu keneh tapi mendingan urang cicing di dieu jeung bisa tatahar lamun teh mah aya jalma nu ngajolaga dia oge urang bisa ngalawanan kitu Kang. Nya halus kitu ge atuh urang cicing heula di dieu sababaraha poe mah jeung deui lamun
bisi aya teh mah anu arek ngajora ka dieu nya urang tatahar wae supaya bisa ngaraponana nya kan kitu lah. Alus lah kitu we atuh. Waktosna waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Kumaha lajengan cariosna? Makanya dilajeng wae dina episode salajengna. Wilujeng patepang deui. Permio.